Ye, maneh teh. Sanajan dek ini muludan ge maneh mah ulah ditiung. Jeung hayang ditiung sagala. Aduh aing mah kumaha. Sok nurut ka kolot. Nyarakeun maneh mah make jeung ditiung sagala. Lahan-lahan tiungna. Sok we rek ini pangaosan mah bae ngan ulah ditiung. Sok lahan-lahan. Kesah dedengean kitu ceuli. Aya kolot make jeung ulah make tiung ka budak. Tugan mah edan eta kolotna. Teu uyahan sia kolot teh. Sampeurkeun ku aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain cik ieu. Haji salah dedengan teh ceuli ya Allah. Haji. Aya bahasa kolot make jeung nyarek ulah make tiung ka budak sagala. Sia teh kolot teu uyahan sia. Teu pecinan sia tarang ngisang. Kerakeun wae sia. Eta teh jilbab teh eta ditiung teh ngan nutupan aurat make jeung dicarek sagala make jeung ulah sia. Nah, Haji. Kumaha nu jadi kolot teh yang kerakeun teuing sia. Ai mana budakna nu dicarek ulah ditiung ku mana teh? Mana budakna sia? Aya. Eta ieu budak mah Haji, ieu budak mah tah. Oh eta. Aya naon Haji? Nah, sorana lalaki. Emang lalaki Haji, mata ulah dikerudung oge. Nah atuh, ai mana rupa awe sora lalaki kieu. Paingan atuh pangan nyarek ditiung nya atuh. Oh, dasar sarua dasar uyahan. Pecinan. Oh, buram.